Itu kumaha urusana Joko tuh di luhur di babat jeung kembang-kembangna. Maafkan hamba Bos Beben, kirain bunga teh udah pada mati, makanya saya bongkar, saya babat. Lain tatanya heula pada teh kembang kesayangan atuh meulina jauh di Alaska. Saya tidak mau tahu kumaha carana eta kembang Bos sina Ben. hirup deui. Iya. Aing keur nyarekan heula rek dikemat rek kumaha carana pokona kudu aya naon. Itu meeting, orang bunggulang geus datang rek iraha di layanana. Ayo nanya. Ayo tuh. Aduh. Aduh, telepon euy, Bos Beben euy. Mitkum RBB. Waalaikumsalam. Pak, bisa tolong siapkan mobil sekarang, Pak? Saya mau meeting ke Bandung. Ditunggu di Vale ya, Pak? Siap, laksanakan. Oke. Siapkan berkas. Bos, abang ikut atau meeting, biar ada gagah dah. Daneng tukang kebun mah cicing di kebun meeting jeung daun garing ya. Nggak usah nyarikan aja. Buru atuh bos. Nah, kesopan sama kan jadi bos deh. Udah bos. Lu naik. Bos. Salah euy berkasna tinggalin. Oh. Masuk. Nah, bos. Si Beben mimpi suganya. Yang siapa tuh balik jadi aing nu mau berkas ya gubuk. Pan bos meureun nu rek meeting nage. Nah, jadi kudu urang nu mawa barang-barang bos, nu rek meeting saha? Tapi maneh jangan sakit mah pintar. Pak, berapa lama lagi kita sampai di TKP, Pak? Sebentar lagi, Bos. Sabar atuh leung mere udut sakit pahang. Yuk, Bos. Tolong. Buru. Kenapa lama sekali Anda? Ampura. Maaf sekali. Tadi teh macet, jadi puterkeunlah ke Cindog, ka Jebron. Muter deui ka Cisalak, Palabuhan Ratu, Cisaat. Gitu. Nepi oge. Jadi meh. Udah telat. Telat 2 menit. Gimana? Salinan data udah beres? Ih, tah. Hei, Silahkan cek spot. Wih, mantap. Inilah kenapa saya suka berbisnis dengan Omat. Boleh saya lihat sekarang? Boleh. Penjualannya. Ini dia data penjualan dari kami. Anjing dipurakeun goblok. Mantap, mantap. Mantap Perfecto, naona. delicioso. Dibalik. Oh. Perfecto, delicioso. Mas Bob gitu loh, si ganteng kalem teh ya. Cik coba bos, nampak bos. Kepiluan jangan beda gua. Bukti kalau nyata pecin karena mata demi Allah ada bos ieu mah naik aja. Terima kasih. Senang berbisnis dengan Anda. Oh iya. Punten gak duduk.
Siap, siap. Balik kanan, bubar jalan. Hari itu yul hiasku ansari bari kulasnya. Anyor saya Pak. Halo Beben, apa kabar? Goblok. Deh, kalem tuh emosi. Kabar. Kumaha ieu teh sare teh make kudu suraseri gitu. Aing keur mimpi indah, siat tukang ngeroksak mimpi. Depat orang apa? Di maneh mimpi indah teh? Nah, aing jadi asisten, ha? Emosi atuh. Sama kumaha kamu? Hei, siapa Ben? Waduh, semua beres di wae, ngamuk di wae Pak RT. Naon Pak RT? Bos Ben ngamuk teu pugu-pugu, asa kurang rewas. Kurang keur sare ngimpi jadi supir maneh, naon maksud maneh? Ah, sarua sarben urang oge jadi tukang babar nguruskeun jukut. Bae dicarekan wae ku maneh. Bari pelit sia mah. Woi Ben, kumaha bisnis yuk? Rek lanjut mah. Oh iya, perjuangan kan halus. Jama halus ngimpi teh sakti. Aing ngerti demi Allah. Boy Edan. Jangan sesekali engkau merusak mimpi orang lain. Kunaon emang? Hese dituluykeun.